fangsir fil ibtida wa fi badai sila wa haitsu inna liyaminin mukmila. Terus ukiyat bil qawli aw halat mahal halin kasurtuhu wa idni dhu amal wa kasaru min ba'di fi'lin uliqa billami ta'lam innahu ladzu tuqa. Tos tingalikeun. Jadi dina 3 bait ieu urang bade ngajelaskeun kana hukum hamzah lafaz inna. Dina 3 bait ieu bade ngajelaskeun kana wajibna ya ngasrohkeun hamzah lafaz inna dina genep tempat. Desa berapa tempat sih nah? Dina genep tempat. Nomor kahijina paksir fil ibtida. Ya. Nomor kahijina wajib hamzah lafaz inna kurang dikumaha? Dibaca kasroh lamun cicingna dina sanggeus mimiti. Lamun cicingna dina mimiti sekali deui. Wajib hamzah lafaz inna kurang dibaca kasroh lamun ayana dina mimiti alam. Contohna saperti inna zaidan qaimun. Nomor kaduana wa fi bad'i silah wajib hamzah lafaz inna kurang dibaca kasroh lamun cicingna dina sanggeus silah isim maus lamun jadi silah isim mausul nya. Contohna saperti ja'anil ladzi innahu qaimun. Ja'ani geus datang ka kaula alladzi saha anu innahu sanyana alladzi qaimun eta anu nangtung. Tai hamzah lafaz inna na didinya wajib ku urang dibaca kasroh. Nomor katiluna ya wa haitsu inna liyaminin mukmilah lamun hamzah lafaz inna na cicing dina sanggeus sumpah maka eta hamzah lafaz inna urang wajib dibaca kasroh. Contohnya seperti wallahi inna zaidan laqaimun. Demi Allah sanyana ari kijain eta anu nomor katiluna wa hukiyat bil qauli. Nomor kaopatna wa hukiyat bil qauli lamun hamzah lafaz inna na cicing dina mahkiyah qaul tegasna lafaz anu meunang ngamustaq tina masdar lafaz qaulun. Contohna saperti qultu inna zaidan qaimun eta hamzah lafaz inna na didinya wajib dibaca kasroh. Nomor kaopatna ya kalima nomor kalimana tadi ya lamun awhalat mahal lamun hamzah lafaz inana nempatan dina tempat hal. Contohnya seperti zurtuhu wa inni dzu amal. Ya zurtuhu wa inni dzu amal. Zarah kaulahu kana ki zaid wa inni hal ari kaula dzu amal eta anu ngabogaan cita. Tah ieu hamzah dina lafaz wa inni ieu teh wajib kurang dibaca kasroh lantaran cicing dina tempat hal. Nomor kagenepna ieu terakhir nya tadi ya wa kasaru mim ba'di fi'lin uliqa bila mika'lam innahu ladzu tuqa ya. Ulama ahli nahwu kabeh sepakat bahwa lamun aya hamzah lafaz inna cicing dina sanggeus fi'il qulub nya fi'il anu nuduhkeun kana pagawean hate maka hamzah lafaz inna na wajib kurang dibaca kasroh bari ka aya anu jadi khobarna dibarengan ku lam. Contohna seperti alimtu inna zaidan laqaimun yakinkeun kaula sanyana ari ke zaid eta anu nangtung. Lamun contoh dina betna i'lam innahu ladzu tuqa ya i'lam innahu ladzu tuqa. Lai lapan innahu jadi dia wajib kurang dibaca naon ieu kasroh sebabna cicingna dina sanggeus fil qulub nya lafaz i'lam bari nu jadi khobarna ladzu tuqa dibarengan ku lam. Jadi geus sakumaha bet tadi teh kumaha
fangsir fil ibtida wa fi bad'i sila wa haythu inna liyaminin mukmilah au hukiyat bil qawli au halak mahal alim kazurtuhu wa inni du'ama wa kasaru min ba'di fi'lin uliqa billahi kalam innahu ladzu tuqa. Tos jelas namanya. Wallahu a'lam bishawab.